Namanya kecek bijal kebilangkeun. Nah, gitu Pak Asep murang kali nah, murang kali mah lucu geuning ngalikeun mah. Alhamdulillah parantos saah juga we senang teh. Majeng gitu nya. Aya murang kali mah sin janten ayeuna kieu engke sakarape gitu kumaha gitu. Tapi mudah-mudahan sing pengkuh sing teguh karena pendirianana gitu. Tangke cenah bade aya kaul ti mamangna di Angheru. Sareng hatur nuhun sim kuring ka reng-rengan atau lebih khususnya pangitan Ketua Karang Taruna Gita Muda Desa Neglasari Gajang kasebat di tadi hapunten. Aduh sareng para sepuh anu hadir di patempatan bilih teh mah cenah ieu murang kali abdi cenah hoyong sina dia ajar atuh pamika itu masilat kantun dongkap kasim kuring kali itu ka Kaler ka Cilengkong di perbatasan RT 16 sareng RT 14 didinya. Alhamdulillah terbuka kanggo umum khususnya orang Neglasari.